Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya bade ngahanca carios nyambung judulna nyata Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng karangan Watakang. Ayeuna para mitra nincak bagian ke-27. Para mitra kaundang. Dina akhir bagian ke-20 urang sami-sami ngabandungan para wargi sadaya. Nalika modin harita reksa keplas-keplaseun nuar cangking Aki Dasim teh terjadi. Malah bedogna diasupkeun deui kana sarangkana teras ngabertek lumpat jalan ka dapur. Dituturkeun ku sapar jeung hamimnya. Ani teh sirikna silih tubruk we teh lawang teh. Kitu para mitra kumargi aya upas kitu. Dibejaan ku babaturanana aya upas nita kabur nita mundur. Kitu para mitranya. Mangga urang teraskeun ieu hanca dongeng. Atuh mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyumbangkeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Si horeng pangna upas datang teh Nini Sarni tadi ngabejaan tatanggana sina laporan ka upas bebejana mah aya rampok. Kalacat upas nu opatan arungah ka imah teu lila gurutak di saurang bangsawalana pangkat inspektur dibarengan ku saurang komisaris bangsa Sunda. Sadatang-datang inspektur bangsawalana nanya ka Aki Dasim anu keur ngahegak. Basana rada cadel da pugu bangsa dengan jeung teu bisa basa Sunda. Kakek, berapa orang itu rampok datang ke sini? Orang dari mana itu? Cek inspektur bari leungeun sabelah nulak cangkeng. Sedeng Aki Dasim eukeur mah geus kurang reunge katamah-tamah teu ngartieun kana bangsa basa Indonesia. Gawena palahak polohok kawas nu bengong. Geus kitu Aki Dasim nanyakeun ka Nini Sarni pamajikanana nu kakarek datang. Ini ngomong naon cenah situ aja? Kadeuleunya aku kami kegerenyeman wae. Nyaho teuing kami ge teu ngarti Aki. Tema Nini Sarni sarua pada teu ngarti kana basa Indonesia. Kumaha? Pangdeung ge. Situ aja Banaraci. Ari si bonge lain si Banaraci teh kami teu ngarti. Cek Nini Sarni semuke heula atuh inspektur ngareret ka komisaris sarta manehna nanya. Bicara apa kakek itu Menir Janul? Begini Tuan. Mungkin dia tidak mengerti bahasa Indonesia Tuan Inspektur. Oh kasihan. Kasihan orang kampung yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Holland. Dan coba tanya sama itu Menir Janur. Berapa orang itu rampok datang ke sini? Orang dari mana? Barangkali si kakek tahu. Kalau si kakek bisa sebutkan orangnya, nanti dikasih roti sama itu. Cek inspektur kojengkang komisaris ngadeukeutan Aki Dasim. Tuluy nyarita ku basa Sunda bari nyekelan keratak taki. Sabaraha urang rampok nu datang ka dieu? Kumaha? Sing rada tarik atuh ngomongna sabab Aki teh geus kurang leungeut ceurina. Cek Aki Dasim. Rampok nu ka dieu sabaraha urang? Tiluan. Temal Aki Dasim celengkeung Nini Sarni mairan. Seueur ketang agan mung ari nu ungah mah tiluan nanging dipalipir aya puluhna. Urang mana rampok nu ka dieu teh? Komisaris nanya deui ka Aki Dasim. Tu kajeung ka nyempo irungna ge kakar Aki mah bieu. Kira aku Aki eueuh wawuh pisan ka Aki. Poke bejakeun da moal naon-naon ki. Samalah cek inspektur, lamun Aki bisa ngabejakeun tempatna eta rampok rek dibere roti ku Tuan. Kumaha? Pangdenge Aki rek dibere roti ku Tuan? Nya ku Tuan. Yeuh. Dagan kulisi yeuh. Sanajan Aki kasebut urang gunung bari tara kawadag meuli roti oge keheula jan kudu makan roti ku Tuan mah. Ulah sok ngahina teuing ngabongkeun ka Aki-Aki ningalikeun ka jelema teu boga panyakit koneng we. Sanajan teu makan roti oge moal jengker. Aki mah loba keneh sampeu ge loba keneh boleh jeung talus. Nah kabina-bina teuing kudu makan roti ku Tuan. Kali sini 1000 kali teu ngalebok moal montong ditarimakeun deuleu. Habong deui rajin mere roti mah kok make kudu sia. Cek Aki Dasim salah arti. Komisaris mesem ngerasa lucu ke omongan Aki Dasim. Dah, untuk surah seri juragan polisi. Mau diterima moal masing surah seri ge. Kira-kira we Aki dibeli roti make kudu. Aki teh geuring koneng gitu. Pokna siga nu keheul. Ki lain kuring rek mere roti make kutu, tapi cek Tuan Inspektur rek dibeli roti. Ngan mere rotina make kutu. Geuring tadi juragan polisi nyebutkeun.
Aki rek bere roti kutuan cenah. Cek Ki Dasim keke nyebutkeun rek dibere roti kutuan samarukna roti make kutu. Bagaimana Menir Janur? Inspektur nanya ke komisaris. Dia bilang katanya sama sekali tidak kenal tuan inspektur. Cek komisaris dibejakeun Aki Dasim teu kenal. Karampog dan ngarah teu ka papanjangan. Ya sudah. Kita pulang kembali ke kantor and kamu upas lekas kejar perampok-perampok sampai tertangkap. Mengerti? Cek inspektur merentah ka upas ngopatan supaya ngudag nutas karungah ke Aki Dasim disangka rampong padahal modin jeung batur-baturna. Rek narewak armada nu disangka merkosa Nyi Maslisna putra Ustad Binata. Siap. Temal upas para mitra sadaya nu opatan meh bareng ngahormat. Cerut tarurun tuluy arinit rek nyusul nu disangka rampong. Kitu deui inspektur jeung komisaris baralik deui. Harita opas no opat nareangan udagan. Satiap nu ngaliwat boh awewe boh lalaki ditanya tapi saurang nyebutkeun teu nyaho. Padahal nyahoan aya nu lalumpatan ka sisi kebon kitu sotenan sieun engkena dikakalakeun ku rampong. Kebat opat upas satinggaredig nu duaan mengko kabelah katuhu. Nu dua deui mengko kabelah kenca nu maksudna rek memenggat jalan. Reg nu mengko kabelah kenca areureun tuluy rarat-reret nempoan udagan. Padahal pasireunana aya modin jeung Hamim katut kisapar keur nyararempon. Ari batur-batur nu sejen geus karbati heula. Modin jeung pada baturna nu duaan meuni areureun sotenan aya kapanasaranan hayang ngadatangan deui Aki Dasim ngan kabulu aya upas. Kojeng Kang Modin nyampeurkeun ka Hamim jeung kasapar tuluy harewosan. Mim. Sabar, rontok hiji sewang euy. Pokna teu hararese Hamim jeung sapar laluncat di pasir. Jalahar jetek ngarontok dua urang upas. Samalah saurang dibanting punukna ku sapar koloyong bruk upas rubuh. Sedeng nu saurang deui dihompet beheungna ku Hamim ti tukang. Tapi upas ke para mitra edas bedas tanagana. Harita Hamim dikebot ka hareup curalit pedeg Hamim ti beubeut. Serepet upas ngalugas kolewang maksudna rek mahala Hamim ngan orokaya. Modin nu keur nyerangkeun pasireunana kentak nyabut peso balati sarta dibaledokeun siat cerep. Upas harita ngoceak awakna melenting. Rubuh nangkuban sabab palebah tonggongna pisan peunang ku peso. Ari si sapar kentak luncat samalah make ngarawea dahan jambu tuluy ngagulantung sabab sukuna rek disabat ku kolewang. Siat kolewang diemmat. Mening ngakuhilap ngan aya ku eda si sapar ngadak-ngadak kerancing geus. Manehna najong beungeut upas, lengak upas ngalengak. Kolewang upas rada ngulapes ka gigir. Keur kitu seak leungeun ditajong atuh kolewangna murag ka solokan. Jeleng si sapar luncat ka handap. Bareng jeung kitu peureupna nu katuhu nyemuk notong kana beungeut. Cedak dayagdag upas ngadayagdag. Nyaranog hareupeun Hamim. Kak ku Hamim dihompet beheungna ti tukang. Awas Mim, sing pageung hompetna euy. Kudu we rek ditaranjangan. Kade bisi lesot euy. Cek sapar tuluy ngudaran beubeur upas. Porosot celana upas diporosotkeun malah tuluy dicacang ku bedog nepi ka rajet calanana. Korowok celana jero dibebekeun kitu di baju di udaran, pedower dibalang-balangkeun ka solokan. Upas bulucun ukur make kaos kutang. Reketek leungeun upas ditalian ku tamang inyuk tuluy digantung dina dahan jambu. Mim, sunatan euy sakali deui lah. Tuh montong siapa? Karunya euy namun urang balik mah. Cek Hamim bari ngalewas nyampeurkeun Modin nu keur nungguan di pasir. Ari lain gawas nu burung lalampaan teh sapar. Sakalian beresan nyawana nanti kitu-kitu sia mah. Keun wae teu lanjut lah. Mending kitu ngarah di lalajonan ku urang dieu. Tung ngagantungkeun kokol we atuh cek sapar. Geus kitu mah arinit tujuanana rek terus neangan armada. Harita upas nu digantung leungeunna bari dirang sadan pakaian ku sapar teh cocorowokan menta tulung. Kabeneran aya opat urang awewe badalik tas ngalang ngaramet atuh opatanana rugreg harita teh para mitra. Alreun sarta nu saurang geus tengah tubuh nyarita setengah harewosan. Heula euy ulah ka kebata dedengekeun. Aya nu tulung-tulungan sora lalaki di lebak sahanya cek saurang awewe tengah tubuh. Nyawa mimimi si urang tempoh heula kadeuketan bisi batur salemur cek nu saurang deui ngora keneh kincid opatanana ka lebak. Ana breh para mitra horeng lalaki cayalian upas keur digantung leungeunna kana dahan jambu bari awak bubulucun ukur make kaos kutang.
puguh awen opatan pada nyebutkeun bari narungkupan beungeut kitu sotenan ngarasa era parada gancang baralik di kapasir satengah lalumpatan ongkohan reuwas jeung paur ningali saurang upas ngajoprak awakna baroboran ku getih mengpeun bari carang mengpeun tapi carang para mitra soca ngalirik kuat malikan kana kaayaan Akidasim anu tas ngayonan dua urang baturna Modin harita ngajemprak di dapur di singhareupan ku Nini Sarni pamajikanana hari Nyi Kulsum harita keur ceurik reuwas kareureuhnakeun ampir-ampiran rek cilaka diguna sita ku diri Modin sajabati kitu ras inget kanu jadi anakna geus Nyai mondong ceurik da geus salamet ayeuna mah kabeneran datang upas lamun teu kaburu datang upas mah teuing kumaha nasib aki oge mangga nyiming hareupan tilu jalma sakitu gararangna apaan ceuk Akidasim bari amekan ngahega masih keneh para mitra ngahega nuhun ki saena we kabujeng aya upas abdi ge ampir-ampiran cilaka diri teh mung abdi masa teh polah we ngalawan sanes ku kitu Aki abdi mah teu kahartos tak eta jalmi nu kadarieuna naraoskeun si Kujang aboga dosa naon atuh si Ujang teh nya sedeng si Ujang tos hampir saminggu teu muli-muli cek Nyi Kulsum bari nyusutan Cipanon ku tungtung samping heueuh nyanyi ini oge pikiran perkara si Kujang alus nama teh angah kaditu Aki kadununganana nah si Kujang teh aya atawa di ditu lamun aya di ditu heueuh di dununganana bejaan atuh singgiatna lantaran aya nu nananyakeun manehna kitu bari carek ulah sina ka dieu bisi manusia tadi ka dieu deui da pasti manusia nu ka dieu teh rek mahala si Kujang teh cek Nini Sarni ngajujurung Akidasim di titah niangan armada incuna di teang kumaha ari si ini mana sinakeun ti dieu kadunungan si Kujang teh lalakon deukeut-deukeut sajabati kitu kami mah melang ka Nyani jeung ka si Nyai hayo ke sapot kami eueuh di imah datang di manusia nu ka dieu peureun ka Nyani di pahala meureun cek Akidasim lain ku jauh-jauh teuing ngan ngarasa melang kanu jadi pamajikan jeung kanu jadi anak ngaso heula para mitra sadaya ngaso Nyi Kulsum harita nyarita nuhun tong atuh Aki lah tong diteangkan itu ke kumaha upami Aki kapan kuno tadi di setengah jalan cek Nyi Kulsum manehna ngarasa melang lamun seug Akidasim dina daekna geneang armada kok gitu Aki ge sarua pada melang pada hariwang atuh maneh melang ka Aki atuh Aki melang ninggalkeun nyaraneh jeung si Nini teh mal Akidasim geus kitu bajerempe asa nama simpen apa tempatan nu kadenge lintang ti sora pepengeng jeung turaes Nyi Kulsum melenguk bari hate teu boleh ngendat wae inget kanu jadi anak dipikir dibulak-balik digambar kurasa jero dada naon kasalahan nu jadi anak make aya nu nananyakeun timul karisi sok inggis nu jadi anak boga lampah serong ngalangar hukum nah wani ngaguna sita diri anak dunungan sabab anak dunungan taya lia nyimaslisna sakitu tegepna nah ngagasa barang dununganana ku kituna Nyi Kulsum beuki asa teu puguh pipikiran temahna leungalamun sok sieun nu jadi anak ta labuh ku laku ragrag ku talaja danya kitu kasebut manusia sok aya wae ti jalikeunna laku ret Akidasim ngareret ka Nyi Kulsum anakna anu keur melenguk bari cimata tingkar celak deui Nyai meungeus ulah ngalamun wae balina ge keun wae si Kujang mah tong dipikiran teuing da geus dewasa sapa ngeusiankeun batok kang urang Aki hayang ngaroti teh heuh ini lain tadi saya ngabang keroketan hideung euy cing kajekeun urang ngopi yang urang tiba-tiba ngaharulang kieu mah balina ge teh mal Akidasim ingetin kana bangkeroketan bangkerokna naon montong nanyakeun bangkerok sagala balina oge cek Nini Sarni anggur muncer dasar Nini gejul ditanyakeun bangkerok anggur muncereng kampat tadinya nih ngabangkeroketan hideung make kacang boro-boro sidik digebungkus ku cileuk puguh digubungkus saha Akidasim teu aku si bangsat we nu halo ka dapur kami mencari agehan ge keur nyane patan mere kalah ka hulu kami cek di ieu di buraku si walak teh atawa rek dibutakan hulu teh amuing suganya bangsa tadi sian ini
Hajawa nu disebut rampok teh meureun. Aya kabina-bina teuing eta mangkeluk, bangkerok ngaron digubung sebedul teh. Kencing balagi sia di corona. Hayang jeung ulah digubung atuh kabeh, mentak naon ngagehan sahuapeun mah. Ngeling hayang bangkerok ti kamari aing teh. Aki nasib neteri. Ku perkara bangkerok ketan aya nu mawa ku si Sapar. Ini kumaha upami urang ngadon bubuar awe di gunung dan sanes getos seueur anu kagarun maksud teh bade nyalinungkeun diri. Dalaran beuki dieu di wewengkon urang asa beuki harengheng seueur pi kahariwangi. Komo kieu urang nametos kaungahan ku jalmi nu bade ngajahat nu alatana manaroskeun si kujang. Laras ai teu gaduh naon-naon teh mah mung bilih jalmi nu kadarieu teuing. Sakinten keneh ngareksakan abana upami aya bana teh mah tiasa kagentosan deui. Narajang upami aya nu cilaka salah saurang cek Kulsum kakara nyarita deui. Make aya pikiran hayang bubuara ka gunung jelas nama ngadon ngungsi nyalametkeun diri. Da memang nya ku kiwari di wewengkon Manglayang geus sarengheng loba kajadian nu diranjah ku rampog-rampog. Ti heula meuweuna ka wewengkon Sinanglaya. Jempe di wewengkon Sinanglaya ayeuna maju ka pasirnakeun kadeukeuteun Manglayang. Duka rampog komplotan Ki Mudasir, duka rampog nu sajena deui. Meni asa diingetan ini mah Nyai puguh nini jam disapok-pokeun ngomong kitu teh ka Nyai. Heuh ngajakan ngungsi ka sisi gunung. Lantaran di dieu mah asa beuki loba kahariwang geuning. Ngan teuing si Aki mah daekeun hanteu dipindah ka tempat lain ka pasir. Ini Sarni nya tujuan pisan jeung Nyi Kulsum. Cobi atuh taros ku nini cek Nyi Kulsum bari ngareret ka Aki Dasim. Nu keur ngelepus udud padudan. Ya Aki kumaha lamun urang pindah we ka pasir sararea cikeun nini Sarni bari nepak kana tuur Aki Dasim. Pae kadinya geus nu lain-lain wae sia mah bongkena hirup eueuh kegablag. Kawas nu geus eueuh hakaneun we bujur sia jurig sia. Aki Dasim teu pugu-pugu anggur ngamek ka nini Sarni. Amuing eta si aki-aki bengkung teh tayo kapeotna sia. Teu pugu-pugu ngadon ngamek ka aing sia ha. Aki-aki bengkung jiga hurang da cek nini Sarni prawargi sadaya. Nah, adu lain-lain kawas nu geus eueuh hakaneun we ka dunya teh. Teu umum teu bakat nyalon rek mais kasir sia. Gusti nu agung lamun lain kasalaki bari sieun ku doraka. Geus hayang nyopak bener-bener we aing mah kana gegebirna. Aya ku bonge kabina-bina teuing. Di enrin sia ku aing sia mun lain salaki. Ya dengekeun Aki. Lain kami rek mais kasir tapi rek nyaringgah ka pasir. Cek nini Sarni palebah nyebut pasirna tarik rada dilamatkeun. Hor. Hanyana kami mah rek mais kasir. Rek naon los-los ka pasir sagala kawas nu boga baraya we urang pasir. Aki Dasim kakara ngadengin. Bener ari teu boga baraya teh mah ye. Ngan urang nyumput di pasir sabab batur ge geus loba anu nyarumput ka pasir sarieun ku rampog. Ke kumaha lamun rampog tu tadi ka dieu deui bari nyanehkeun eueuh. Meureun kami jeung si Nyai dipaehan ku rampog. Eta batur geus sareueuh kitu. Ari eueuh kabeh mah acan ngan geus loba nu kadaritu. Di dieu kari tilu suhunan deui jeung urang. Oh nya moal kitu mah tungan kumaha lamun si Kujang balik ka dieu. Tara teuing colohokna di dieu hulu-hulu acan. Cek Aki Dasim ingeteun kanu jadi incu. Ieu si Ujang mah Aki ke di mana urang parantos pernah di pasir. Ku abdi bade diteang kadununganana saros abdi teu acan terang oge. Nanaroskeun we piraku teh anu ningangeun kajenengan Ustad Winata. Oh nya ayo atuh ari kitu mah eta iraha urang rek ari dita. Enjing we di urang nyubuh da ayeuna mah tos jadi kaburi. Manawi dina wengi engke teu aya naon-naon. Oh isukan we lah. Ulah beurang teuing teh dieu na we. Bari itu tak kunyane sia akeup tah sini ni. Kalenci jeung warmot dua jodohnya. Sugana anu meuli di jalan keur meuli liwatkeun. Si Nyai wayahna ngakeup segon huma setengah kadut. Akhirnya nanggung bubututan jeung sama. Anggal di siji suhun kunyane nini. Lumayan lepet-lepet ge ulah nyeri teh hulu. Kirana akhirnya yang heula itu marmot bisi ngencar mangkaning tadi kadeulina kadang marmot teh molongo. Cek Aki Dasim muniang nangtung tuluy kapipir neang inguanana. Ari Nyi Kulsum jeung Nini Sarni muntel bubututan ti ayeuna keneh sabab ceuk pikirna ngarah isu karijung. Ngaso heula ngaso.
mitra kaum dangu. Cag urang teu dihandelem sieum, urang tuna dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang samper deui kayan Aki Dasim Nini Sarni jeung Nyi Kulsum anakna nu kacaturkeun dina poe isukna. Geus init miang rek ngadon bubuara di sisi gunung nyingkahan heula. Kahariwang sabab rampog asa beuki meuweul. Ari katamah-tamah ku upas terus diubar-ubar sanggeus aya saurang upas nu korban ku Modin jeung nu digantung leungeunna bari ditaranyangan ku Sapar jeung ku Hamim. Diubar-ubar kun wajib teh lain eueuh malah masa beuki ngaruksak kana harta banda rakyat. Di pasisian samala geus 3 urang barudak parawan nu diiwat ku rampok. Urang nyaritakeun dina hiji peuting nu kira-kira wanci Isa. Diunggapi lemburan boh nu nampeu ka jalan boh nu hangang ti jalan. Sore keneh oge para mitra geus jempling. Harita teh unggal imah. Meni para roek sasarima di unggal imah sok aya lantera ngagarantung tapi ku ayeuna camedep. Da pugu jelemana geus nyararingkah ka sisi gunung. Ngan di bawahan Sindang Laya kapasirnakeun anu rada rempeg keneh teh. Di dinya aya ge ukur hiji 2. Kitu ge geus rarempo aya nu dibawa ku anakna ka kota, aya nu disingkurkeun sisi gunung. Kacaturkeun saurang budak bujang nu piurunana kurang leuwih 20 tahun kakarajurut pisan turun ti masjid ta salat Isya. Manehna ngajingjing lantera bari leungeun sabelahnya kelantungtung sarung. Sababuruan masjid laredok kawantu bada asar tas hujan ngaririnci. Si horeng budak bujang nu kakara turun ti masjid teh Jang Ishak minangka badegana Ustad Binata. Manehna rek balik ka bumina Ustad Binata nu kabeneran eueuh batur pisan. Kakara menang 10 lengkah reg Jang Ishak eureun tuluy 2 klieuk siga aya nu dilieukkan. Jegug-jegug kadenge anjing ngagogog hawar-hawar. Lenyap hate Jang Ishak ngalenyap malah tuluy ratu. Jajantungna hatena ngadak-ngadak asa ting sareblak. Kunaon hati aing ujug-ujug ting sareblak ieu? Buah-buah rek aya kajadian samodel ti heula ieu. Tapi piraku rek aya dirampog mah sabab geus lila jempling. Ngancek beja kanu jauh cenah. Ieu hate kunaon cenah nya? Balik deui kitu ka masjid ngadon sare di masjid. Hari sare di masjid sok sieun ama ustad arep-arepeun. Heug panto tukang eueuh nunulakan. Hari rek balik hate teh garana. Keuna dah rekees di masjid ge sabab balik mah asa kareureung. Kitu dina gerentes hate Jang Ishak manehna balik deui ka masjid. Datang ka masjid lain buru-buru sare malah ngajejentul eueuh nu ngabaturan pisan. Sedengkakeung mah teu leungit-leungit sanajan aya di jero masjid oge. Meus-meus ret kana kaca, ret kana jam kakara pukul 9:30 kurang. Ret kana Quran tuluy dicokot nu maksudna marek ngaji surat ayat kursi. Kakara dibuka curelat cenah katingali. Tina kaca siga anu ngacurelat. Puguh hate Jang Ishak beuki lelenyapan sok ingis jelema jahat. Mangkaning Jang Ishak lemor teu mawa jarum potong-potong acan. Da puguh tadi jerek ngadon ibadah lain rek sasabaan. Ret kana harita teh para mitra. Samodel tumak anu nangoh deukeut paimaran tuluy dirongkong. Ceuk pikirna lamun aya jelema jahat asup ka jero masjid rek dipetak para mitra bari disantongan congo encis. Tapi anu ngajorelat teh geus eueuh deui sakapeung boga tiburu kana kalangkang tatangkalan oyag katebaku angin. Barang Jang Ishak keur tungkul bari mukakeun kitab. Di belah wetan aya nu kaketrok kana kaca, gebeg Jang Ishak ngagebeg. Tuluy mencerong kana kaca. Diteges-teges teh teh jelema sili kana rupana. Ragama Jang Ishak kana encis bari panon mah tetep mencerong kana kaca. Geus kitu di luar aya gugupai. Kuniang Jang Ishak nantung tuluy ngalengkah bari tungtung encis geus nyantong ka hari. Cek pikirna di mana jelema nu di luar narajang kari nyodukeun kana beuteungna. Kira-kira 2 meter deui. Batin Jang Ishak ngalenyap si horeng anu kaketrok kana kaca teh ngagupayan teh armada. Puguh sajabana tinggal lenyap hate ngerasa bingung. Ari disampeurkeun kaluar kumaha, sok sieun kapanggih ku masyarakat dirinya. Babakuna ku Modin jeung sapada baturna. Sabab dihenteu-henteu armada keur dikakalakeun ku sararea, dipitnah ngaguna sita diri Nyi Maslisna. Ari teu dibuka kumaha keneh. Ingis armada ngajejek panto masjid. Terus nyerang sabab geus apal kana wawanen kitu deui kana pangartina. Nya akhirna mah kapaksa Jang Ishak muka selot panto bari hate tetep ratu keneh. Jang Ishak, kumaha daramang sadayana urang ieu? Armada miheulaan nanya tapi sora teu pati tari. Alhamdulillah Kang. Engah kalebet atuh
Temajang Ishak semu gempeur. Atuh armada ngarasa kaget ningali pola najang Ishak itu bus armada asup ka masjid tuluy diuk dijul. Ari Ustad saputra garwa daramang yang Ishak. Armada nanyakeun Ustad Winata. Pangesto kan temal Ishak. Armada tamah kaget. Kunaon yang Ishak kaos gempeur kitu nyarita teh aya naon? Arab apa rup kitu? Armada neuteup seukeut kana beungeut yang Ishak. Bari gawena ngareretan kana kaca jeung panto. Kituna sotenan sieun aya nu nganyahoankeun ku masyarakat di dinya anu tangtu manehna kababawa. Kang mugi ulah janten bendu kalaing ngahapunten ka abdi nya Kang nya. Sanes abdi alim ditepangan ku Akang Jang Ishak teu kebat. Kumaha Jang Ishak? Mun kumaha sok caritakeun ka Akang moal naon-naon. Ya eta Kang mugi Akang hapunten ka abdi nya. Sanes abdi alim ditepangan ku Akang mali sawangsuna Kang Akang kedah ngaraos binga. Jalan abdi hawatos ka salira Akang. Engal Akang angkat di dieu bilih bapendak sareng hiji kajantenan nu teu dipiharep ku Akang. Abdi mah ngawartosan ka Akang teh jalaran hawatos sareng atos teu asa-asa. Ceuk Jang Ishak ku ayeuna make ngalaleper sok sieun. Jol sok sieun jol aya masyarakat di dinya. Akang moal gaduh tujuan awon ka Jang Ishak. Margi Akang wangsul deui ka dieu teh sanes bade milampah kajahatan. Mung bade ngawartoskeun perkawis ni maslisna. Sakitu dinten ku Akang diasrak ka mana-mana weleh teu kapendak. Nu salajengna Akang bade laporan ka Pak Ustad bilih anjeunna arep-arepeun. Cek armada maksud rek laporan ka Ustad Winata tina perkara manehna tasnen yang nganyi maslisna. Harita teh para mitra basa harita aya serangan ti pihak rampok nyi maslisna katinggalina ku armada aya nu manggul terus dibawa ngejar. Ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu sakedapan majang Ishak ngahuleng hatena ngarasa bingung malah jadi tanda tanya dina batina mana nu bener ceuk katerangan Romli anu nganterkeun nyi maslisna majarkeun nyi maslisna aya nu ngaguna sita ku hiji lalaki di jero saung bari aya bukti tina perkara sapu tangan nu dipake nutupan soca nyi maslisna teh nu anjeunna ngan geus dibikeun ka armada. Bari laporan Timodin jeung sapada baturna nya armada ngaguna sita diri nyi maslisna sabab pangakuan ti Nyi Kulsum indungna armada. Padahal indung armada mah teu nyaritakeun naon-naon malah manehna geus lila teu papanggih jeung nu jadi anak. Ku dasar eta keur Jang Ishak akhirna ngarasa bingung kudu kumaha picaritaeun ka armada. Disebutkeun yen manehna dipitnah ngaguna sika diri nyi maslisna sok sieun ngamu teu dibejakeun kumaha keneh pasti armada nalengteng. Kunaon Jang Ishak anggur ngahulang pok caritakeun ka Akang aya naon ieu teh armada nanyakeun deui. Tapi Jang Ishak tetep ngabetem kalah kapanon ngareretan kana kaca sabab bisa kareretan aya nu noong tina kaca ngan sajelat geus ngiles deui. Atuh hate Jang Ishak asa beuki teu puguh rarasaan sok sieun baturna Modin nu can tangtu ceuk pikir Jang Ishak manehna bakal disangka ngilungan atawa aya hiji rusia antara armada jeung manehna. Sanajan bari hate asa teu pararuguh kapaksa Jang Ishak cumarita. Kang Ishak apunten Kang Armada langsung sae Akang engga muli dewe kasarakan Akang jalaran ibu Akang indung Akang ari kitu kumaha Jang Ishak kunaon indung Akang. Armada jadi tegenah hate bari nyekelan kana tak-tak Jang Ishak samalah rada digebi-gebi. Abdi abot nyamungkunan Akang engga we muli pasti Akang balik pasti tapi caritakeun heula kunaon Jang Ishak. Nah indung Akang mawat atawa gering. Ibu Akang teu damang nu we engga muli ayeuna wayahna we wengi oge jalan teu damang teh terus katangtosanana aya 2 rupi aya nu damang deui aya nu pondok Yuswa. Jang Ishak ngabohong gitu sotenan dipalar armada buru-buru eueuh ti eta tempat. Insyaallah hari kitu mah Akang pasti ayeuna keneh rek balik ngan Akang salam baktos ka ustadnya sareng ka garwana ira-ira Akang pasti ka dieu deui ieu atuh Jang Ishak Akang doakeun nya. Mang Akang didoakeun ku abdi mugi aya dina kasalametan. Tema Jang Ishak bari mangmukakeun panto masjid. Cirut armada turun kalawan teu loba nu dipikir deui. Teu nolih kana poekna peuting teu ngarasa keung teu ngarasa sieun. Terus init lempang gancang sabab inget kanu jadi indung aya bejana gering.
Sanggeus armada eueuh pelong hate jang Ishak ngemplong malah ngucapkeun Fatihah lantaran armada geus indit. Waktu armada keur leumpang hate ting sareblak. Timuru kanu jadi inung pantosna gering ripu. Sedang timuru kana urusan sejen sama sekali eueuh curiga naon-naon. Padahal harita armada yang nuturkeun ku barudak jajaka tujuhan tayalian baturna Modin. Sedang Modin para mitra henteu milu init sabab sieun katohian yen manehna kungsi ngadatangan inungna armada. Samalah rek milampah goreng. Waktosna seep rawargi.